Ya pasti atuh. Duh. Ieu teh geus asup negara Amarta, parantos ya. Walah mun tunggu lobaan gede hulu teh jelema teh. Ya. Si cepot mah bagian aing tenang. Mun bisa mah ulah si cepot wae nu dipaehan teh si Dawala si Gareng paehan. Komo bapakna mah teh si Semar paehan kabeh. Ya. Eueuh kuna ieu. Palolontong teh jelema teh. Da hirup di dunya ge teu mangpaat teh jelema teh. Naon Dede? Naon teh dadalik dengan kitu naon? Dayak dagan. Hah? Naon? Sorry bos, tahun baru bos. Oh. Memeriahkan bos ngahanetan saeutik bos. Aduh. Dalam rangka bos demi Allah aing play demi Allah mabok sia teh. Hah? Da kumaha sia teh? Sidik rek perang anu mabok. Terus lamun aing mabok masalah buat lo. Aduh. Aing nu mabok, aing nu nginum sia nu liurna goblok. Kabina-bina teng tong macem-macem bos tong gitu tong macem-macem nyage aing maboke tapi masih kena kontrol bos demi Allah bos. Percaya kasih. Macem-macem ka aing didodet ku aing. Wis. Sia teh mabok naon goblok? Molotot tuh. Emangna aing rek sieun ku maneh ieu aing jeger ku tawaringin Beres. Iwat. Kain jin ku aing dicekelna. Macem-macem ka aing dikiteu da ku aing. Oh. Tuman teuing. Aisyah mabok naon? Hah, mabok naon? Alkohol. Anjir. Alkohol haram anjir. Murahan demi Allah murahan alkohol mah. Haram ku negara teu meunang ku agama diharamkeun. Aisyah teh gablek polo maka jeung nginum alkohol. Aduh alkohol. Aisyah mabok kunaon? Aing mah cin teh bos. Nah cin teh mabok. Pira cin teh? Cin tehna mah pira tapi oplosanana bos. Dioplos jeung naon? Ti kotok bos. Jangar kana sirah teh aing demi Allah. Ya hayang mabok mah teu kudu make alkohol, teu kudu make minuman-minuman keras. Ya cin teh ge bisa mabok. Nginum cin teh satengah gelas we. Tuluy numpak korsel 3 minggu bos. Lieur bos teh demi Allah bos. Atuh teu kudu nginum teh. Ah cicing lah tong macem-macem ka aing lah. Semacam ka aing ya. Asep galeng teh aing ya. Jager soreang aing. Ieu teh ka mana? Rek ka si cepot. Rek naon? Rek maehan si cepot. Hah? Maehan si cepot. Anyir. Set. Sia teh rek maehan jelema? Heeh. Jelema eta. Si cepot bener Allahu Akbar. Oh, naon ye? Aisyah teh gablek polo. Naon? Si cepot teh jelema sangsara bos. Si cepot teh jelema teu gablek ayeuna ku sia di podaran hayang ka neraka jahaho sia teh. Jahanam di jahaho. Kabina-bina teuing teu gablek polos ya. Nu sangsara teh bere sodako, nu sangsara teh bere zakat, nu sangsara teh bere sidqah. Sia marek di podaran teu gablek polos sia mah. Nu mabok teh jadi bener ieu teh. Kabina-bina teuing. Ya, aing mah puguh maboke gara-gara inuman, bos. Tapi sia manginum henteu tapi mararabok. Mabok naon? Mabok kahormatan, mabok harta kekayaan, mabok jabatan, teu nyaho duit negara, teu nyaho duit rakyat, dileg-leg ku sia marukana moal malag dina ti koro sia. Wah. Kada teh. Geus lah geus baralik ceuk aing mah geus karolot sia teh. Getol ibadah yang geus taun anyar ayeuna teh ye kurawa teh tiba heula ge dipika geuleuh wae ku nu lalajo teh.
ayeuna baralik insap ka masjid geura salat ngilu ngecas salat bos atuh naon sia teh nanya deui abina-bina teuing teu meunang kitu bos teu meunang kitu dosa si cepot teh karunya bere sodako bere zakat kabina-bina teuing baralik cek aing naon lah naon anjing molotot cenah naon Yang anjing di situ teh paduli dah mabok aing mah oh siapa tinggal si Gatot Kaca datang anjir favorit aing si Gatot Kaca tenang lamun si Gatot Kaca macem-macem bikin ka aing sapan dicekalna ku aing sapan mana Tegal luar teh aing nu nyekelna teh apa Bapak Bupati Bandung Bapak Dadang Supriyatna hareupeun aing mah tungkul tah nah tungkul da jangkung aing penek ya tungkul tinggal si Gatot Kaca datang ka dieu Raden Gatot Kaca curiga urang-urang Kurawa parantos lebet ka negara Amarta datang niratang ngademan datang niratang ngademan ewuk manggulingan rana Gatot Kaca geudeung aja dot gede gaya anjeun Gatot Kaca katohian euy upi sadayana wargi ti Astina teh bade ka mana ieu teh wa sadayana ti nagara Astina bade ka mana nyawa trek ulin we tot bade ameng ka mana nya amengan amengan lelewetan da teu apa salila parantos lebet ka negara Amarta ieu teh geus asup negara Amarta parantos teu ngarasa dot sugan teh lain Amarta dot bade naon ieu teh uak ka negara Amarta wah terek neangan suung biasana tahun baru mah loba suung bener biasana tahun baru teh loba suung rek neangan suung ka Amarta mau usup ngijih mah ya nah di negara Astina teh aya suung teu aya gijagong punah nya halodo di ditu mah di dieu mah hujan jadi wah terek neangan suung tot kitu tot bro oh bro cenah tuh daun tong dipercaya bos kurang ngambajaan ka manetotnya ieu jelema kabeh lere kana suung tot doh naon sia hey gara de bohong tot demi Allah aing mah naon sia teh naon coba itu macem-macem sia teh da bade naon jepe cicing tong ribut aing marek jujur ya nya tot nya ngabejaan ka didinya di dieu kabejaan ka didinya tot aduh kadidinya ieu jelema kabeh lek dengan suung waduk tot rek naon demi Allah tot ya kabeh rek maehan si cepot woi ah naon sia teh naon anjing kacau mah ya batur mah ditutupan abong mabok sia kasar ya dengekeun ku sia belegug keur mah sia terek maehan batur keur mah sia terek maehan si cepot ayeuna sia ngabohong ka Gatot Kaca hayang dina kerak neraka goblok dobal dan demi Allah aing mah ngabejaan sia teh kabina-bina teh tot demi Allah podaran kabeh tot tuman tot kacau macam-macam sia Aisyah di pihak mana demi Allah aing pinah ka dieu teh anjing aing ah paingan rek pinah ning tuli ya sia eta mah bedawi 50 pinah we aing merek pinah ka dieu tot tenang tot aku mendukungmu tot beres aku mendukungmu tot tenang tot kamu idola aku tot maneh idola aing di imah aing loba foto kaula Darso tot demi Allah tot tuman tot paehan tutuman urang Kurawa teh Aisyah nang pinah ka dinya ka sia mong aing mah teu hararayang nah
aing mah geus insap aing mah tayang ngahiji jeung nu garelo Aduh, eta. ieu teh lembaran anyar tahun baru hayang dieusian ku tulisan-tulisan anu sarae Halus ku kitu. ti mimiti isuk aing tarek diajar salat Amin. Kadesya teu mending maneh ka dieu sok Ning talilu pindah. ngabejaan mending hijrah ka dieu sok ayeuna tahun baru hijrah ka dieu ha teu hayang bodoh sia manyir nah dengekeun ku sia ti dalang mana ti dalang kasepuhan nepi ka dalang ngora di belah kencama eleh wae anjing demi Allah tah Tapi heeh bener. pindah ka dieu ay jadi anjeun teh bener rek mahan jebot rek nyang kalak asa jiga lamun heueuh rek naon ha lamun heueuh rek naon Paur geus kieu Mamang Ayep. anjir taresepna si Gatot teh ieu anjir aing mah ieu geus ngagerung ieu sada ojek euy jadi anjeun rek mahan asa jiga bener utang pati perapati hutang gerak dibayar bilang saha-saha nuk mayan asa jingga gerak bejankeun tanah kenca katu kaula dengekeun belegug teh jago aing tah ieu bedas jago aing teh ieu macem-macem ka bedas cilaka saya ngebejaan kurang ajar mundur kurang ajar sekatot kasa dibikin si siapa syukur tadi dibikin bahaya sia mending pindah eleh hanya demi Allah aing maka dieu cek aing mah nyatu sudi bodoh siapa Mending milu ka dieu. kurang ajar awas sekatot kasa kuai Gatot onyok teh gadona teh tuman tah Naonna cenah aing jelema ge teh menang di bejaan ieu teh jelema kupur jelema nu kitu tot Gatot kasa anda apa anjir eta si Gatot teh euy Gatot kaca anak apa anjir bahasa Indonesia orang Jakarta ente bros bener anjeun wani ka kaula ora wani deding apa lu lanang kue lanang tong ngomong lenang atuh bos Aduh kasih nira. kadah buuk aing lenang tong gitu bos lenang sote aing mah lain naon hayang apa buuk aing lenang Kunaon? diletak jurig dah aing mah tah Sugan teh gelut tipes. aing jeung jurig sia mah gelut jeung bieger jeung kitu mah cetek jeung jurig aing mah gelut teh heeh tega lah anjeun Gatot kasa kaula tega pati tega dibasakakeun diksa kula beraja diksa pangucap sakula pawongan beraja lalalap nemparan jiwa perloka anak penak tungkal anak penak aji mula titek kalana majua binatang ngomong naon Hei, ieu lamun rek ngomong kudu kaharti kuno lalajo coba eta. maneh bieu ngomong sakitu galecokna da moal ngartieun teh aing mah dijamin tah saurangan maneh wungkul nu ngarti mah kejekat sepakat tepekat dibejar bidai Mang Ayep kita ngan. sakat tepekat diketar Gatot gaca kejekat dibejar bidai sakat diberikan gajah ngodeng gelo kan bedade sakat diberikan Gatot kasa nasi eta ngomongna jadi kitu sebenarnya diberduai kurang ajar Gatot kasa maju saja dipasakakan diksa kurang aja Diksa. geus teu make dik-dik lah geus ya tampolong kaleng belut di talian tong ngomong ganeng gelut sakalian ulah loba ngomong maneh euy abina-bina teuing awat dagor ku aing sia atuh mah aduh tong ngahalangan atuh sian waduh Halo, Jeng. maju Gatot kaca hayo ais